Oke coba wae. Jangan menang nipuan ka batur. Si kuda di si kudil. Itu kabeh bae. Si kudil teh mayar hutang, ka si kuda mere manuk geus gering. Kamana sial. Tuh garingan benang kuai dia. Kamana wae di teangan teh? Naon maneh? Lain manuk teh kalah oi mati pae. Banyak. Bae. Anggora wing kamanakeun? Dua, dua. Ayo mah nek kumaha? Manuk saking jag-jag eta jag-jag. Jangan di mana-mana ge pan eta teh geus yo ku hamburger. Ku naon-naon eta teh. Yo, Betul bae nya. kalah bae. Takdir eta teh takdir. Kucing kumasarana we. Minta ganti we yo mah. Lain teh hayang ngagantian. Terus Rek digantian mata kitu oge garansi. pokona malah urang teh ieu lain. Ka anggora oge ditukeun anu manuk kalah bae. Yo, pokona mah kieu. Kang kuda ke balik ka imah ke dibere. Lakbat. Lakbat. Pamatukna gede. Warnana 12 warna. Nyada anake geus sagala disebutan. Lain ke 12 warna. Merah kuning hijau rupa-rupa warnanya aya na lakbat eta. Bener ya. Kabita beureun. Bener. Tapi kok ulah ngabohong deui. Iraha ngabohong. Bae sih. Iraha ngabohong. Kudil ge neneangan geus tepungkan di kudil. Jangan. Oh. Acan apa dia geneangan si kudil teh sarua. Kanaon cenah? Oh, cenah ieu. Nek nukerkeun duit. Ah, si duit eta mah engke isuk bae di teangan. Tah, Mang Jali teh nek kumaha teh si kudu geus aduh belajar adat-adatan eta teh. Beak duitna dia makanya. Kumaha keputusan di dinya we tah mah ka si kudil. Keun bae masalah si kudil mah gampang geus eta beudang dibobodo. Ya, kang kuda mah ayeuna mah balik. Ya, manuk dianterkeun nu 12 warna teh ha. Ilaha tah. Pokona mah dagoan we nepi ka burit lah nyaho-nyaho aya we manuk mah. Heeh, awas ulah bohong ye. Geus bisa ngedar kancing sangu naon dahareuna ge eta mah. Iya. Iya. Salamet. Jor tipu tes kuda aing 12 warna manuk naon sia teh da balon oge ngan merah kuning hijau untuk 12 warna sia teh. Salamet pasti. Kemana neangan jijal isu gorengan rumput gimana ini moal gitu disasak mah mal mungkin disasak Pangandaran itu si kokoknya jeruk giginya aing bisa hei kumaha diteteangan di lemur eueuh aing teh disasak tuh mah disasak Pangandaran mah di kalau di dieu mana Di teangan kuing oge ti kamari teh rek mayar. diteangan di mana Heueuh ka kolong ka mana di teangan teh kapangi. moal ieu urang nepikeun ka ngajual kolor ngajual naon numpuk utang di dinya ka urang sok pun bayar deui Kan peda utang sebenarnya 80. heeh 80 Kecil atuh segitu mah. Ya, ulah gampang 80. Aing teh tah boga ieu, tadi teh ngaliwat di makam teh. apa eta Batu karamat. batu ramat fungsina kumaha eta Digosok, kuing teh digosok burulung teh duit, teh mah duit sakojong sakali. Betulan sakojong atuh. hebat atuh Burung hayang nu kieu maneh mah. Tinggal ngagosok. ya sok Kan malam Jumaah. Lamun ayeuna mah Rebo Werbo. penting deui Yang penting deui tinggal nungguan. terbaik ku eta
iya. Udah mahal kieu mah euy. Meureun tete tuker tamah. Sabaraha kana mahna? Utang 80. Mela nama gocap we nya karunya ka maneh. Tau di saboboko satu lombong bijil duit itu. Anu untung. Siap lah pokona mah. Oh, Malam Jumat. malam Jumat tinggal gesek. Malam Jumat. Nambah gocap. Siap, gocap. Malam Jumat, malam Jumat. Jadi boga utang ada taman yang kawin oh. Siap. Utang lunas. Alah, kayak buka manuk 12 warna. Berem, koneng, kayas, bodas, oranye, hidung, coklat. Naon deui? Kayak loba-loba teuing warnana ieu teh. Moal aing katipu deui wae mah kudu jali gitu. Yeay, kemana ieu geus di daguan kita tadi teh? Da bener pisan ieu mah. Aing nate malam Jumaah. Si Jali teh merebut tu Ali. Kurang cobaan. Mudah-mudahan bisa tinggal duit. Supaya tere benar. Mana itu? Wah. Kan panas sih. Ayo kasih budi wae ilmu euy. Berudul duit nage geningan. Ajar kurang duit teh tunggu. Nah, aing kasih budi wae. Awas jadi aing. Pakai tagi deui aing kita. Ningali Merenah. Bari belum sampe anu bulan teh utang salamet. Kudu mayar utang kalau jadi malik si kudu boga utang ka 50.000. Nama tuluy kasih kudal manuk salamet. Tapi di mana ai manuk 12 warna.